Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula, kacida pisan bedana dina panitah kolotna. Komo geus nyoo hapena budak ngadadak torekna, fokus kana main gamena FB WA jeung IG-na. Ujang pangmelikeun uyah jawabna teh naon maha, teu cara aya pamenta kakolot kudu segera. Eneng pangmelikeun pecin jawab abdi isin, kana cinta meuni bucin dititah kolot mah isin. Dina waktu keur seepna kuota dina HP-na, bebeja ka indung bapa menta duit jeung kuota. Komo budak masih leutik ka indung bapana ceurik, meuli kuota jeung HP-na nempo YouTube jeung TikTok-na. Lain ulah boga HP abdi kakolot mi HP, mere waktu sing kahade ka budak samemeh gede. Mumpung leutik diemutan kana solat sing daekan, kana ngaji papatahan sing angkat ka pangaosan.